Obed ke mana nya? Teuing. Aing teh tadi nangan pada ka sawah. Nah, coba nih ya teman. Orang kita di harus ka sawah orang teh. Ya ka mana tuh? Jangan di saung tuh mau nangan wae. Tangan. Urang tangan ka saung tuh. Ayo. Tadi lila, orang jangan ke Amerika, Rusia, Filipina, mana? Ayo, di sini begituannya juga budget. Goblok. Aja aing ketong aing goblok. Siapa parah? Anjing. Anjing kotor baju urang. Akan. Siapa parah? Akan kalau mati urang akan. Duh, jauh can sila Duh, kemana sih baina eta? Kabur deui. Anjing, aing tinggalkeun sorangan deui. Emang Obed eueuh ka sawah. Kamana baru dak teh euy. Perjanjian ku urang ngomong heueuh arep tadi balalegung budak teh nama. Ngalawan ka kola teh lah. Aduh, anjing. Goblok teh. Eta sendal lah. Aduh. Eta sendal aduh. Ya disurung. Oke, sendal teh euy nya ieu geus disuntrungkeun, sendal ragrag ditinggalkeun deui. Siga si Oga itu. Aya teh lupa ka dia. Gai. Oi, Bang Ben. Dia. Ayo ke mana tuh si Yai? Hah? Jajak. Suntrungan tadi itu atuh. Kayak mana kalau konten gitu-gitu karunya kebetulan. Oh, kayak nyebut pancet lu aing. Wah, gitu mah teh nya. Dakwang-dakwang we. Sok dia ada. Ben kurang dari tangan tadi. Kemana wae? Tadi ira apa di bejan saungan wae tanggal buah. Oh, kan tuh kayak tanggal buah ge belah itu aya tanggal bejan cikurang oge saung wae tanggal buahan. Da itu mah tanggal buahan ge geus pae atuh. ada apa aja anger sarua tanggal buah kurang setangan ka itu ka sawah Singapura. Wah, parah bener mana eta ngalawakna euy. Mana si Yayna geroan ayeuna mah? Udah di tukang kene atuh kan karunya urang mah euy. Nah, kunaon? Kan dijeburkeun ku urang ka Wah, sawah. balagu mana mah kitu babaturan teh urang kitu. Udah. Urang sategenah we gitu-gitu. Anu seger daboan ayeuna mah tuh geroan-geroan. Oh, kira ngoron. Tuh, Mang Ben. Gila. Wah, udah tahu banyak bener gitu. Sok kada burung kada. Ada euy, borong ah. Naon eta teh we hareudang teh jadina urang yo. Eta tempo budak kan bucis kitu mana naonan atuh. Udah ampura we. Oh, udah ampura-pura we teh babaturan mana teh. Nah, Mang Ben. Batu atuh. Ada Mana emang? ada tanda parah. Aduh, orang sok itu aja nih kudu nyuntung. Nah, apa cuma orang bancet atuh. Bisa tembus naon itu. Mah ya tanah. Aing deui nu apes teh euy.
lapas ya wae nama aku rambut da salembur mana. Oh, itu mah. Geus aya nama sok parentah hampura di dieu sok. Ya yang murah tuh. Oh, hampura orang teh geus nyebutan maneh. Oh tak gitu aya nu sok geus balik. Ayo balik.